Oh, tulus meureun bah ya kabayar hutang teladang cau. Iya si AA mah derek hade mantan nya cau bong eus kani bade. Cau geus beat ditebangan sakebon. Teu kabayar keneh mah ngarep-ngarep ladang empewe sakadang. Eta ge lamun teu dijual teh ku si AA. Boga lanceuk teh gawean dijual bae jeung ngintip hayu. Lain mah geura-geura tobat neangan ti pamajikaneun bener. Ayeuna mah kieu jang, ayeuna mah geus langkah kota deui. Sok ayeuna mah geura di lembur, teruskeun pagawean Abah. Abah geus kolot, geus ripuh, tanaga geus leutik. Sadi bah incepsi nyadap di dieu tetaekan kanu kara dituleueur napan? Pasti bisa jang, pasti bisa. Da sagala ge pan kudu diajar. Teu bae kapan teu berhasil siga batur. Ayeuna mah geus bae di Abah di dieu. Baturan Abah keur main usia geus eueuh. Karunya kasih jenat. Atuh bah ai kitu mah urang diajar gawe di dieu da mangkat deui karunya ka Abahna muriang bae. Jang ayeuna puguh kitu mah ayeuna geura di dieu. Puguh lanceuk sia teh bisa diandalkeun pagaweanna kitu. Araje nyadap ngintip salilanda tina tanggal kalapa. Kani deui budak sakieu kolot keur muriang disuruh meuli obat sugan ngintip deui kitu. Ya deh, nak kerobai bah, makan rasa. Ini berpikir bareng kita boleh siga dokter mandi aing mah ngintip euy. Bisa naik tangkal lagi laleur juga gitu geuning aduh. Bah, kumaha turun aja bisa naik teh bisa turun geuning. Iya. Aduh, anjir montok eta nen ampun. Ih, mana ngintipnya? Ih, Orang jaluk, panoongnya ih. kalah jaluk nih ngajual PA. Yo, beda mah dijeuna euy, dua padot. Nu hiji jeung jajan, hiji jeung meuli rangda. Si Mbak, jaluk apa bikon? Tukang apa euy? Pada sok melihat Mbak ning Mang deh. Mbak awe ge dibeli. Ini deh mana? Kulir bau. Nyat. Tulus ada main menang duit ya euy, bae geus turun. Saya mah bagian ngalaparap bae. Ngalaupan geus saya nama. Ini bae juga buat dijualnya ke si AA. Beja ya ke si Abah. Nah, ini kan gerak-gerak bae. Ayo mbak ke mana ke nih eueuh? Dijual jeung meuli awewe. Capek aceng tuh ngalaparap geus datang. Ajar ka digantian separuh ewang cacing. Kalau parabna ya si Asep bermaru hiji mah kuladuna ampun disuruh ngalaparab yang kalahkan di ayeuna si Asep deui disuruh gawe teh. Iya, mana dewek kudu manutnya ka aing gitu soalnya dibabagi ieu ladang embe nyolong tinu Abah aing euy. Sepatu ka dia aja, jajan. Dewek 30 aing 300. Mending gitu ah. Aya teh tang geus pas pisan dewek jeung buru ngalaupan ongkoh. Aing mah jeung meuli awewe ongkoh. Geus. Lah bebenya padahnya ka Abah. Para ka Abah nih, aing segeringan bae nama. Ai ulah karunya mah dia teh geus kolot tanahna laga busang babagi di tanahna ge jeung urang. Ulah kitu-kitu teuing ngakolot ka disidoraka. Adun. Si jam sabaraha? Jam 3 ek mah deh. Soang ngintip yuk bareng jeung aing bareng.
Urang pan bagian nyadap deui aya lagi Alah, murid. awewe malah rontok euy. Aceh mah milikan Abah bae heula nya karunya sorangan di imah. Muka hari ulah bebe jambe na dijual. Jang geus datang Jang. Geus bah. Tuh diarep-arep poe hujan kieu sok kan lagi. Biasa mah sumarimpang bah dah hujan. Heeh, di shop atuh dia tuh. Geus menang di Jang apa Jang? Beunang bah eupan mah. Kapiling ka kandang tembena eueuh bah. Ah, ini bade Teuing ku pepangi jeung sia mah dibere duitna ye sakieu. moal burung dijual Gusti. Depan aku kota budak. Mangkaning caritana eta mbe teh tipe heula ti leutik pamere tetangga. Teuing da ngomongna ulah bejakeun cenah ka Abah. Abah teh ngajual cau, ngajual kelapa keur mere susu eta da lindungan ban buat eta tempe teh. Aya Dotan, aya apel ngomong gitu teuing. asa kaci da eta budak Jang ka kolot teh. Tapi kieu bah tadi pan si tuh mah panggil jeung Aceh tapi majar hayang motor cenah. Gusti nu Maha Agung. Ai budak teu ngarasa meureun jadi jalma ripuh. Batur sote nu usaha gedean bisa meuli motor, bisa meuli tanah. Ai urang si duit di mana, Sep? Membae sakitu-kituna harta. Deur dijual tanpa disuruh ku Abah. Geus kacida eta budak. Tuh pisan tata kramana kanu jadi kolot. Kumaha kutan mah ya sih Pak? Bieu ngai geus kieu malah Abah masuk ngedrop, bobogoh darah tinggi beuki naek kieu. Asam urat geus karasa, der kieu pisan. Teu kaopan geus kolot mah ngadenge nu kararieu teh. Harua bae eta mah sifatna jeung si Kasmadi. Ti beheula lanceukna si Kasmadi kitu ka Abah. Ayeuna adina kitu deui Ocep mah ulah peupeujeuh. Sing nyah ka awak, nyah ka diri, nyah ka Abah. Jadi jalma mah kudu bener, kudu jujur. Ngarah urang ka dituna enakeun, dipercaya ku batur. Geus atuh bah gitu mah, urang nangan si heula sing baliknya. Oh sok jang, geura sing ka dieu manggihan Abah. Heeh. Mending lauk duit boga kejang ngirim Abah mik pajak nang meuli ya. Wah, luput. Saking jeung Abah mah seubeheun dan sekolot pejitna seleutik. Balik lah yuk, suruh balik ku Abah. Yeuh pangalakeun lauk ku kuring yeuh menang hiji kita gede. Ini ya Jang. Biar ti balong saha. Oh, nuhun atuh Jang kening di rumah si Hansi. Aya duit lagi dibudikeun heula bisa nyaman ku Abah penta. Aman ieu mah nyahoan ieu Abah ieu. Seueur deui Bang. Kan Jang. Wah gerak-gerak nganyeleuh wah bae haji tadi. Sok Jang dariuk diuk heula diuk Abah karun. Jang, tadi adi maneh ngomong ka Abah. Tadi teh pajak mbe eueuh, ai mbe teh mesti dijual. Apa kan itu? Di Abah nyahoan dewek di meja dia jual embe. Karunya si Abah. Atuh mah diating sekolot kieu ulah be jual bah. Pake naon duitna? Pake ngagade motor. Ampun, ayana Gusti nu Magung. Ai sia kalakuan ti Bareto terobah-robah. Ai sia teh hayang kumaha hirup teh. Da teu boga motor opat kala we teu payu. Lain kitu Jang mamah kudu ngukur kana tangtung, ngukur kana diri. Ai urang teh jalma teu boga lieu teu ragap kaya. Ai sia lalaguan jeung nu beunghar wae. Pan ame katepon ame beunghar ku batur mah, bah. Sia mah dioman ku kalau teh nemplang mah bisana. Wah, geus kitu mah Jang, da moal kumaha deui geus nasi geus jadi bubur. Bah geus lila teh jatuh bubur. Di, naon Bisa ngajual seng nu apa mumpun eueuh. Seng samaha deui. Mahal Mangga jauh meureun ge Alah ieu mah tadi dina uduk. Jang pan eta bisa geuning nyadap ieu si tangka kieu. Sok apian Jang asur-asur. Coba, karek jaga keur bah ye, bari meulem lauk. Heeh, jeung Abah di. Heeh. Sang diana obat. Kieu mah hayu cang urang rundingan Abah boga rundingkeun saeutik. Isuk mah cuang ka Sarawak. Itu aya sawah warisan ti indung si lain. Cuang dibagi dua, kade sing rarukun sauyunan. Ulah rek saraka sing alakur heuleut sing balandarnya Jangnya. Isuk kayu urang ka sawah cang diukur ka itu jeung pamong.
ya kadenya karena masih patna gitu engke si Kasmadi nu beh luhur si anu tengah adi siapa nglandehna kade engke mangsa geus dibabagi caina sing adil sia masagalana sarakah kade jangnya Ya, mau dijual sih kadenya bah. duh eta budak ngan hayu ke dijual segala jual Aisyah sukan ke anak bare naon yang usaha teu begug teu bisa siga batur ai kana duit harakna ampun segala duit abah embe abah lauk abah dijual dicolongan batur ngejangnya nama geus dari darah heula tuh kajona di ditutur dina ubluk pada udeungeuna jang da puguh abah sorangan lah terus kalau ki boro-boro hayang ngeundeungeun sok darah heula jang dari neangan sorangan Pan ke dana ge mah bah. pai dia Oh, kosong. mau burung ku eta sia lancep sia bareng aku sia kawe dibayar ke dia Bah dibeakeun kuring lapar ning kaculin. isi adi sia teh diajangan puguh beas geus beueuh geus sisip ai budak adi sia nya tuh naon Ah, keur sia teh belum lauk.